Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tempangkeun Mastah Sim Kuring Novel Asam Budiman, abdi ti kelas 11 AK2 nomor absen 23. Di dieu abdi bade ngahaturanan nyaeta kawi Sunda anu judulna Hariring Nu Kungsi Nyanding, anu dipopulerkeunna ku Mang Koko. Wilujeng nyaksian. Purnama nu kungsi leungit ayeuna nganjang kaguruan deui anu kungsi kapiati kiwari urang ditempangkeun hariring nu kungsi nyanding ayeuna datang heuleng deui hayu patarema dina cacapkeun mempeng aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawangan ati banglas ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan 14 narawang ati banglas. Eta anu tiasa kuring nyungkeun hampunten upami aya kecap atawa nada nu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.